Aya pasien omen ang datang kay mah dokter THT. Ari cek pasien teh, maaf dok, telinga saya kemasukan kacang hijau. Gimana caranya ya? Ari teh mah dokter teh, wah itu mah harus dioperasi, kenapa? Biayanya 2 juta. Waduh mahal atuh ya. Ada yang gratis nggak pak? Ada, cina yang gratis juga, cuma modalnya harus sabar. Ari cek pasien teh, ya udahlah saya ambil yang sabar aja dan yang gratis. Caranya gimana dok? Caranya sehari 2 kali telinga bapak siram aja pakai air ya. Dan nanti kalau sudah jadi toge, tarik aja pelan-pelan keluar pak. Kamari mah di Gor Bandung ngerakeun omen. Pan aya konser amal. Hari pemain nanti kolaborasi antara band Gigi, Haji Roma Irama, jeung band Coklat. Tapastina waktuna Haji Roma Irama rek naik kana panggung. Tapi kata jadi omen, sabab mana namak kunaon gitu pas nenyo dina sepanuk anjablag diharup. Saksikanlah kolaborasi antara Gigi, Roma Irama, Coklat. Aya pasien omen nu nanya ka dokter. Nanya kumaha kitu Oh, ajek pasien teh, dok, tina raosnya jantan dokter mah. Penyawat nanti nu kawasa tina ari bayaran anak kanggo dokter. Teh mah dokter kumaha cenah mah? Oh, ajek dokter teh. Mohon mangawe cenah Pak eta mah beli bapak bade teras makan nu kawasa. Nah, ada cenah di mah teh keabotan. Aya murid nu kaborangan wae sakolana teh omen. Nya bapak teh dipanggil ku guruna. Sanggeus bapana di sakola ditanya eta ku guru teh. Pak, dupi bapak terang kunaon dipanggil ka dieu? Henteu Pak, teu terang. Nah aya naon kitunya? Kieu Pak, putra bapak teh sok telat wae sumping ka sakolana. Oh, kitunya Pak. Dupi bapak terang henteu. Naon teh Pak? Mohon pun anak kesok telat wae sumping na ka bumi teh. Tapi kan abdi mah teu manggil ka bapak. Aya salaki jeung pamajikan omen. Harita salakina mah katanya keur diuk dina kursi. Jeung radio TV ngan sorangan di launan. Ari pamajikan mah keur aya di dapur biasa keur gegero. Ya teu lila dina berita. Aya beja yen BBM naik deui. Ai salakina teh ngomong, duh ieu barang geus naik deui wae. Nah, dicelungkung teh pamajikanna di dapur. Muhun antos sakedap mah Kang, da moal lami deui ge rengse. Samarukna meureunaan pikir pamajikanna mah barang salakina anu geus naik deui teh omen. Aya budak awewe an mawal kabogohna omen. Maksudna meureun dikenalkeun kana jadi indungna. Sanggeus aya di hareupeun indungna, bok kata awewe teh ngomong, Bu, nepangkeun ieu bebende abdi Kang Rohman. Ari indungna teh ngan saukur mesem. Barejeng mencongna beungeutna budak lalaki mun dibawa ku anakna teh. Bari pok kadenge nyarita. Lainna teu salah ieu teh, anjeun teh mantes. Cik atuh anu da leuwih neangan ganti teh. Ulah nyarios kitu, Bu. Cicing Neng, da ibu melainkeun nyata jeung Neng. Tapi jeung kabogoh Neng, Horeng si mana horeng omen. Kabogoh anak nanti salingkuhan indungna. Jika dicek maneh, sato naon anu dinu ngaranna aya huruf E satilu-tilu omen. sato naon anu dinu ngaranna aya huruf E satilu-tilu nyawa? Me 2, Lele 2. Nah, naon atoh? Sakulah lieur ieu mah ya. Aya wae eta rucingan teh suwa mah. Cik apa itu si laing omen? Teuing wae lieur. Sekali cek wa naon wa? Bango omen. Nah los kana bango wa. Di mana huruf E na? Pan aya laguna ge omen. Sang bango sang bango. Cik hitung kumane sabaraha hiji E na.
Aya awewe omen ngomong ka salakina, Kang cenah kuring marek milu yoga, kira-kira ngijinan teu. Tema salakina teh sok we cenah rikeun kesehatan mah teu naon. Cek salakina teh, namun ang sabulan da ngeusan rumah tangga teh omen. Nari kitu kunaon wah, make ngeusan. Sing goreng, pamajikan nanti leuwih milihkeun ka si yoga, nu jadi salingkuhanana, tibatan ka salakina mah. Aya guru omen nanya ke muridna ngaranna si Aksan. Ari cek guruna teh, Aksan cenah, lamun maneh geus gede, cita-cita rek jadi naon? Ari teh mah si Aksan teh abdi mah hoyong janten direktur Pertamina we cenah Pak, sapertos pun Bapak. Ari cek guruna teh nya alus we cenah Aksan, cita-cita kitu mah. Artina bapak maneh teh meunang direktur ari kitu mah. Ari teh mah si Aksan teh sanesna Pak. Mung pun bapak oge cita-citana sami cenah sapertos abdi hoyong janten direktur. Aya salaki jeung pamajikan omen. Hari tarik poeana lebaran. Ari pamajikan teh nanyakeun ka salakina, "Bapak cenah, ari bapak nah menang THR ti bagawean?" Ari teh mah salakina teh paneus kamari cenah mana? Dibikeun ka mak. "Oh, nu kamari cenah." "Nya." Ari eta cenah duit anu dina laci. Nu kadua aya amplop bodas, duit naon eta? Ari teh mah salakina teh, "Eta mah duit sial cenah mak." "Nah cenah buat duit sial?" "Nya, pangna disebut duit sial teh, senajan bapak nyebutkeun duit di mana wae oge, sok apangih wae ku mana." Aya guru anu negur ka muridna omen. Ari muridna teh ngaranna si Ahmad, kusabab kaburangan datangna. Ari cek guruna teh, "Ahmad, kunaon cenah Ahmad kaburangan?" Teh mah si Ahmad teh, "Duh punten we cenah Pak, kumargi abdi cenah sepuh nuju parasea di bumi. Nah cenah atuh ieu maneh wo gawe teuing Ahmad, kalakah nu anu parasea," cek guruna teh. Ari teh mah si Ahmad teh, "Ah, sanes Pak cenah. Da abdi mah sanes nuju ngantosan anu parasea. Mung ieu we nuju ngantosan sapatu bade diange. Kumargi nu hiji cenah dicepeng ku bapak, nu hiji dicepeng ku emak." Lamun dina kahirupan maneh ti peuting ke peutingna karasa poe komen, nyokot cai, tuluy mementa, sangkan dicaangkeun. Lamun isukna masih keneh kitu, puasa diajar maneh teh memang paatna dina hirup, sangkan dibere kacaangan. Lamun isukna masih kitu keneh wae kumaha wa? Unya bayar we saeutik kepelen, mata kitu ge meureun can dibayar tagihan listrikna.